Inyana sang senapati wana wasa ring giri carati tapo ring marga dharma sang piniguna rajas tamas saha tatwa. Manehna teh nyaeta sang anulung saha angajarkan sang kuryang ring rahasia jipana miwah sakti. Eta pertapa teh tadina saurang panglima sakti anu ngasingkeun diri ka leuweung nyokot jalan dharma anu geus kakuasai rajas tamas jeung tatwa manehna yogi anu bijaksana anu nulungan sang kuryang ngadidik jeung ngatik ngeunaan kahirupan oge kakuatan spiritual. Dupi eta teh naon Ki? Rumaos abdi teu ngartos kana istilah anu disaurkeun ku Aki. Eta teh anu ngagambarkeun tilu kakuatan dasar anu ngebentuk jagat raya jeung batin manusia. Ieu teh ajaran buhun karuhun Sunda pikeun weruh kana ayana buana alit jeung buana ageng. Dupi bahasana bahasa naon Ki? Rumaos teu uning ngapisan kana kasauran bahasa eta. Ieu teh bahasa Sunda kuna anu kaserapan ku bahasa Sangsekerta atau Sanskrit anu dibawa ku para pandita. Loba nu salah paham yen agama Sunda teh ngan Sunda wiwitan, padahal eta ngan salah saiji proses perjalanan bangsa Sunda dina mangsa anu geus kaliwat. Ajaran ieu teu boga ngaran formal kaya ning agama dina harti lembaga. Ajaran Sunda teh minangka ajaran hyang. Sabab pusat spiritualitasna nyaeta hyang. Atma suci anu jadi asal hirup sakabeh anu aya. Caur sepuh mah kieu teu wasa nyebutna mau kacipta ku pikir mau kahontal ku rasa nya Sang Hyang Tunggal bae. Dupi dina perkembangan ajaran bangsa Sunda eta sapertos kumaha Ki? Margi salami ieu abdi teu acan uningan. Masyarakat Sunda saacan aya agama anu asup ka urang nyebutna ajaran hyang atau Sunda wiwitan. Konsep ajaranna nyaeta Tri Tangtu di buana ngamanunggalkeun buana nyungcung, buana pancatengah jeung buana larangsi. Nalika ajaran Hindu asup, ajaran Sunda henteu sirna. Mun aki teu salah eta di abad 5 jadi aya anu nganut Sunda Siwa. Ditarima ku karuhun eta ajaran Hindu sabab museur kana kasadaran yen sakabeh kahirupan nyaeta hiji kasatuan ilahi atawa Brahma. Jeung tujuan hirup manusia ngahiji dina jalan dharma, karma jeung moksa atawa kabagjaan anu teu kaiket ku urusan dunia. Tah di dieu terjadi migrasi urang Sunda anu asup kana ajaran Hindu atawa Sunda Siwa. Da ieu sarua jeung ajaran Indung. Kitu oge jeung asupna agama Buddha ka urang Sunda nyebutna Sunda Dharma atau ajaran Sabyang Dharma. Baheula anu ti Hindu ge loba anu asup ka Buddha nya disebutna agama Siwa Buddha atau ajaran Sunda Siwa Buddha. Punten Ki abdi tumaros, naha ieu ajaran atanapi agama teh tiasa lebet sareng ditampi ku karuhun urang. Anu jadi dasar nama karuhun urang teu nganggap yen aya hiji kebenaran tunggal nu kudu ngelehkeun nu sejen. Jeung inti tina ajaran Sunda nyaeta ngajaga kasaimbangan manusia jeung alam, karuhun oge ka Sang Hyang.
Tah waktu agama Hindu asup, karuhun Sunda teu nempo eta salaku ajaran asing, tapi minangka cara sejen pikir ngajelaskeun hal nu sarua. Dina wiwitan aya Sang Hyang Tunggal, dina Hindu aya Brahman atawa Siwa Pani. Dua nana oge nyebutkeun asal mula tunggal hirup. Laju di Sunda aya pamahaman ngaraksa leuweung, ngajaga cai. Dina Hindu aya konsep dharma atawa tugas suci ngajaga kahirupan. Hindu asup teu ngancurkeun ajaran lokal. Tapi malah dipake pikeun ngukuhkeun sistem nilai nu geus aya, ngajaga inti ajaran Sunda, nambah simbol Hindu. Oh, muhun kahartos KI ayeuna mah. Dupi waktos agama Buddha lebet, eta kumaha Ki? Buddha datang sanggeus Hindu, matak gampang ditarima teh sabab Buddha oge ngajarkeun hal nu sarua jeung etika Sunda. Kudu sederhana dina hirup, teu nyiksa makhluk sejen, ngajaga pikiran supaya jernih, hirup dina welas asih atawa karuna. Karuhun Sunda nyebut eta minangka jalan rahya, jalan kaheningan. Eta nu nyababkeun munculna istilah Ratu Rahya. Dina sababaraha naskah nyaeta raja anu ngahiji jeung jalan spiritual. Artina kapamimpinan Sunda mangsa harita henteu nganggap agama minangka alat pamisah, tapi mangrupakeun tatapakan pikeun nyumponan rasa manusana. Tatar Sunda waktu harita katutup ku gunung-gunung jeung leuweung, jadi pangaruh budaya luar nyebarna alami. Jeung kahirupan Sunda tradisional teu hierarkis, jiga kapamimpinan spiritual ge aya dina leungeun resi atawa kokolot lembur. Karuhun Sunda negeskeun anu penting hirup kudu bener laku, rancage, jeung ngajaga tata krama kapapada makhluk jeung alam. Dupi waktos agama Islam lebet ka tanah Sunda kumaha Ki? Nah sami eta teh sareng agama sateu acana. Ari mimitina mah sarua weh jiga ajaran saacana, da konsep anu dibawana ge rahmatan lil alamin jeung Rahman Rahim. Tah kusabab kiwari Islam geus jadi mayoritas, budaya jeung ajaran buhun kagerus, teu saeutik anu poho kaluluhurna. Tah carita Sangkuriang ieu bisa ngingetkeun oge negeskeun yen karuhun urang teh cerdas, boga sindir sampir silip siloka. Kudu kabongkar urusan ragana jeung nagarana. Sabab karuhun Sunda boga budaya, ajaran jeung tatanan anu mandiri. Tah ayeuna urang neruskeun deui carita. Hirup Dayang Sumbi nyorangan, leuweung teh karasa sepi deui. Laju Dayang Sumbi ngadunga ka Dewata menta dipanggihkeun deui jeung anakna, nyatana Sangkuriang. Tisaprak kajadian anu nimpa ka Situmang, Dayang Sumbi janji ka dirina moal ngadahar daging deui. Kusabab Dayang Sumbi boga sumpah, Dewata mere anugrah ka Dayang Sumbi jadi awet ngora. Dayang Sumbi neruskeun kahirupana nyorangan di eta leuweung, bari teu loba pikiran. Pasrah kanu kawasa. Kitu oge di tempat lain Sangkuriang hirup jeung eta pertapa di tengah leuweung, manehna terus diajar kahirupan.
Sang Kuryang ku eta pertapa dititah ngalakukeun tapa berata di jero leuweung. Manehna hirup nyorangan oge di eta leuweung. Salain ti kitu, Sang Kuryang ngalakukeun perjalanan lahir ngajalajah ka satiap tempat, ka asup tempat-tempat anu angker. Sang Kuryang jadi pribadi anu tangguh, kuat, tur pinuh ku ambisi. Manehna bisa naklukkeun sakabeh demit di tiap tempat.
kacaritakeun Dayang Sumbi keur ngalacai di jero leuweung teu jauh ti imahna pikeun kabutuhan sapopoena. Di sisi eta leuweung aya Sangkuriang sarua keur nengan cai kawalungan anu teu jauh ti Dayang Sumbi. Geus jadi titis tulis ti Hyang Widi kersana anu maha kawasa, Sangkuriang jeung Dayang Sumbi patepung deui mangguanana pada teu wawuh. Dayang Sumbi anu keur ngalacai can apal lamun aya anu merhatikeun dirina dina rungkun nyaeta Sangkuriang. Sanajan kitu tetep waspada bisi aya sato leuweung anu ngabahayakeun dirina. Sangkuriang nuturkeun ti tukangeuna. Sangkuriang akhirna megat eta awewe sabab hayang wawuh, Dayang Sumbi reuwas sabab aya tukang moro anu nyegat. Dayang Sumbi Subha Dewi
Dupi ieu teh maksudna kumaha? Aya lalakon sangkuriang naklukeun dedemit. Teu acan kahartos ku abdi ki. Tah ieu jang anu disebut guriang 7 teh sabenerna eta teh perwujudan tina emosi manusia. Lamun dina carita sangkuriang nama eta teh raja panguasa ti antar dimensi anu tunduk jeung takluk ka sangkuriang. Dupi hubunganna naon sareng carios sangkuriang ieu anu saur aki ieu teh saperkawis kanagaraan. Kantenan aya hubunganna pisan atuh jang sabab rek ngurus nagara teh kudu bener heula manusana. Ieu teh ajaran kanagaraan Sunda jadi dibongkarna ge kudu make peso bedah karuhun Sunda. Sumber daya alam anu sakitu ngalimpahna bakal hancur lamun nagara dipimpin ku jalma anu can wawuh ti mana asal dirina. Karuhun Sunda negeskeun jiga kieu, anu anyar ulah ngarempak nu heubeul. Ieu hatina yen tata, titi, duduga jeung prayogana kudu rampes heula. Kudu apal ti lebah mana heula kudu natana. Sabab ieu nagara teu cukup ku nyieun atawa ngadehkeun pangwangunan anyar, tapi kudu kageroh kabeh. Ti mimiti masyarakatna anu kudu apal kana budayana, didikan atikan tur tata kramana. Eta kudu jadi ciri bangsa Sunda. Lamun apal karena adat jeung budayana, tinang tuh bener ngurus nagarana. Sabab cikal bakal nagara teh awalna ti kabuyutan. Karuhun urang baheula boga konsep tata kalola buhun anu disebut pancer salawe nagara. Nya ieu anu ngatur tata kahirupan urang Sunda ti bihari. Dupi polana sapertos kumaha ti nembe ngadangu istilahna oge Disebut salawe nagara teh sabab eusina aya 25 kabuyutan. Hiji kabuyutan pusat, 24 kabuyutan liana. Ari hiji Mandala eta eusina 8 kabuyutan. Angka 24 hartina aya 3 Mandala. Mangsa ieu bangsa Sunda daulat di nagara sorangan. Hirup rahayatna repeh rapih, gemah ripah loh jinawi. Di tiap kabuyutan eta ngabogan ciri hasil kakayaan sorangan jeung cara pikeun ngokolakeunna bari teu ngaruksak alam. Kudu nyaho yen leuweung teh lain ngan rungkun jeung tatangkalan, tapi napas dunya. Cai teh getihna bumi, gunung teh tulang tonggongna. Lamun hiji rusak, rusak sakabehna. Urang kudu miara alam barudak. Eta teh titipan karuhun, ulah mopohokeun kabuyutan. Sabab tidinya asal hirup jeung panyalindungan. nuhun ki ayeuna mah langkung kahartos ieu carios sangkuriang teh. Hatur nuhun ki. Syukur jang ari ngarti mah. Tah eta maksudna sangkuriang papanggih deui jeung indungna teh.